Urang lamun tobat moal balik deui kana dosa. Jelema mun tobat kan jadi balik deui kana dosa, asal dosa nu beda kan. Jadi lain ciri kieu dosa deui, isuk dosa deui, sama tobat sama langsungan. Henteu aya nu ditarima tobatna, tapi isuk balik deui kana dosa. Ngan dosa anu teu saperti kamari, beda deui dosana. Tak kitu kan. Anu dosa akur terus akur eta mah ngajak lain tobat eta mah kan. Tobat ge aya cirina kan, mursid aya cirina jalma. Mursid aya cirina, tobat ge ditarima aya cirina. Naon ditarima tobat cirina? Cek Rasulullah, wa man taba wa lam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Sajalma anu caritana tobat insaf tina kasalahanana, tapi sanggeus pindah tina salah kana bener, teu daek ngaji, bohong tobatna kan. Jadi kudu ari nu tobat mah kudu getol ngaus. Keur budak aing waduh. Sakasanang urang we. Ayeuna mah insaf, getol ngaji. Lamun jalma pindah tina salah kana bener dibarengan ku getol ngaji, ceuk Rasul eta tobat bener. Ya mah pindah kana bener ngantara ngaji. Engke balik deui eta mah kan. So, lila-lila ge eta mah pedah keur kapukeun teh teh. Pas ditinggalkan pamajikan isukan mau balik deui ari geus rehe mah deui. Nah, tah gitu kan. Aya tobat. Jalma tobat tina salah jadi bener. Ceritana tobat, tapi sanggeus bener ibadahna teu tambah, bohong tobatna kan. Sajalma anu tobat tapi teu ngagulungkeun tempat sarena, bahasana gitu kan. Maka palaisa bitaibin ceuk Rasul. Lain lain jalma nu tobat begitu sifatna. Kayak gitu. Jadi mursyid ge sifatana soleh. Nu soleh teh semangat ibadah sieun kudu sanajan sewaktu-waktu tiba kana dosa tetep teu mursyidna ka sanajan berbuat dosa. Asal migawe dosana kapaksa. Jadi berusaha menghindar tina dosa urang satekam